para mitra nuju ngabandungan dongeng atau tiasa ngabandungan oge nya bari ngadagukeun gitu nya. Ngabandungan naon kadang videona gitu nya. Dina video sok aya gambar-gambar pangpangna pemandangannya. Wah, ai bubukana Bang Jaya langsung ya ayeuna. Bang Jaya dina kaayaan ayeuna bukana para wargi. Da baheula mah can aya YouTube atuh. Ya meng ayeuna aya YouTube gitu para wargi. Jadi dina kaayaan ayeuna alhamdulillah tahun 2020 genep ya para wargi. Nah, kayak di nasasi di Agustus para wargi Bang Jaya tahun 2020 genep dapat hiji tahun atuh alhamdulillah para mitra insyaallah mendugi mendugi. Atuh para wargi Bang Jaya ngaturkeun nuhun atuh dina tahun 2000 ieu para mitra ayeuna 2000 ieu tahun 2000 ayeuna 2020 genep para wargi Bang Jaya insyaallah para mitra sadaya nincak dalam 47 tahun. Alhamdulillah masih tiasa nungguan Bang Jaya official ya para wargi, masih tiasa nepangan mitra, masih tiasa nepangan wargi-wargi sadaya. Alhamdulillah kegiatan-kegiatan Bang Jaya alhamdulillah masih kena tiasa para wargi dilaksanakan. Seueur para mitra kegiatan Bang Jaya nu dilaksanakeun Bang Jaya ngaturkeun nuhun oge ka wargi-wargi mana ayana Bang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadagukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pang beberah mana. Bang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Carios nyambung, judulna neangan Bapa Karya Kileuksa, ayeuna nincak bagian ka-24. Para mitra anu mulia, mangga urang teraskeun kumaha terasna ieu dongeng. Sabada harita Haji Marnadi parantos sumping deui ka bumina, meunah kaayaan-kaayaan nu aneh matak emutaneun. Mangga urang teraskeun hanca ieu dongeng, naha tiasa nyisaina balaka. Kumargi eta kalakuan teh atanapi perbuatan anjeunna. Eta kajadian teh perbuatan anjeunna jeung jadi indungna, anu mena manehna menang menta minang saraya ka dukun anu dipuntanganan. Mangga urang hanca ieu dongeng etang-etang hiburan pang beberah mana carios nyambung judulna neangan Bapa Karya Kileuksa dina bagian ka-24. Harita para mitra sadaya garapak aya lalai nyamar lampu. Ngan untung teu keuna kaburu dikepuk ku Suhama kalayang nyamar sirah Nyi Aryati. Seot ka pojok kamar Haji Marnadi kerung kop kana sapu uyun anu nanggeuh di pojok kamar. Hiuk-hiuk dipake mabukan lalai. Kalayang habak guprak koloyong lalai asup ka kolong ranjang. Damaran Suhama podaran lalai gelo teh. Suhama ngajewang lampu tempel. Tuluy dipakenya angan kolong ranjang aneh lalai eueuh. Teu aya tapak-tapakna acan, hantem disidik-sidik tapi tetep teu kapanggih. Teu aya Pak, pira kupan sidik ka kolong. Kade bisi moncor kana congang. Can modar mah ulasina lolos tuman. Teu aya congang Pak ya ge, moal matak moncor lalai mah. Hai na ka mana atunya? Hantem di teangan tapi lebeng teu kapanggih. Haji Marnadi jeung anakna silih teuteup harita keneh. Ari Aryati humarurung adu-aduhan sakujur awakna gibrig kawas nu muriang kesang tiris meuni nyorolo. Suhama cing pangneangankeun Aki Jahidi. Ka dieu kitu ceuk Mama. Ayeuna Pak? Nya ayeuna na iraha atuh. Urang lulungan Aryati pan. Suhama rada asa-asa rek turun ti imah. Sok sieun kawas tadi leungiteun tapak. Teu nyaho jalan ka imah tapi kulantaran watir ka adina kapaksa ngagugu. Kop kana baju haneut terap dipake, top kana batre tuluy kaluar ti imah. Jajantung ratu ngan teu poho babacaan sabisa-bisa dipapatkeun. Ju turun kaburuan ciak. Anak hayam nu disada di pipir imah. Suhama panasaran naha anak hayam saha. Da manehna teu boga hayam leutik, boga geges sasapihan. Hai, anak sayam saha di dieu ceuk hatena tuluy nyorotkeun batre ka pipir imah. Kapalebah datangna sora tapi teu aya nu katenyo da poek jeung kahalangan ku batu. Leos imih,
Leos init para mitra ka imah Aki Jahidi. Tapi karek ge dua lengkah kadenge sora anak hayam ciciakan di pipir. Lila-lila panasaran balik deui nyorotkeun batre, tetep teu aya anak hayam. Suhama dongko alak ilih kanu buni, bari nyorotkeun batre tapi keukeuh teu manggih anak hayam, jeung aneh deui disampeurkeun mah nu disada teh eueuh jiga nu sieun. Suhama ngahulang di pipir imah batre di padeuman, ditungguan rada lila. Reungit napuk meni barang ngeong sawareh nyook kana pipi nyocok kana pipi pating harieng kana ceuli. Cia cia cia. Kadenge deui sora anak hayam. Pernah na sora teu jauh jika deukeut tatapakan. Langsung disorot ku batre teu aya anak hayam. Aya ge hileud hideung sagede indung leungeun napal dina pojok tatapakan. Haneh piraku aya hileud ciciakan kawas anak hayam. Masalah denge kitu tapi da sidik di dieu nu disada teh. Ah, mustahil. Ceuk hate Suhama terus ngaleos ningalkeun hideung. Karek dia 5 lengkah ciak-ciak deui kadenge sora kawas tadi. Datang tina tatapakan nu tadi disorot. Suhama ngaraneg beuki heran jeung panasaran. Kapaksa balik deui srod kana tatapakan nu dieunteupan ku hileud. Tetela si hileud aya keneh, Suhama panasaran. Aneh pisan ieu meuna nya anu disada ciciakan teh sakadang hileud. Dialas saku aing. Suhama alak ilih kret kana daun nangka garing dicokot dipake nyodok hileud. Si hileud bet aneh hideung ngarayap kana kalakai daun nangka. Ku Suhama dibawa ka jero imah ditemongkeun ka bapana. Puguh Haji Mardani kaget pok nanya. Nah gancang teuing Suhama mana Aki? Tecan indit Pak ieu kabengbat ku hileud aneh Pak. Bari nemongkeun hileud hideung nu jabring. Nisainah ngabiri gidig meninungkupan beungeut. Keur nanahaon mamawa hileud barina oge. Hileud aneh Pak. Tadi teh abdi nguping sora anak hayam nu ciciakan teras dipilarian. Nanging teu aya anak hayam aya ge hileud da ieu hileudna. Suhama. Mustahil mun aya hileud bisa ciciakan. Emutan abdi ge kitu Pak, tapi dalah dikumaha pur kuntul kali tumur lar gagah kali tunggak. Moal nganjur teu kadeuleu Pak. Kapaksa we newak nu aya. Rek dikumahakeun ku maneh teh. Urang karem di dieu hayang terang, na jadi naon kena. Sok atuh buru-buru gancangkeun neangan Aki. Mangga Pak. Suhama nyokot keler rebus hileud jadi asupkeun kana keler. Ditutup rapet bisi kabur. Hileud kakalayapan di jero keler, buluna ririaban matak dinggiapeun. Nyisainah teu wani nenyo bulu pundukna pating puringkak. Keler nu dieusi hileud ditunda luhureun meja, geus kitu Suhama mah. Suhama ini trek nyusulan Aki Jahidi. Sedengkeun Haji Marnadi diuk di kamar, Aryati nungguan nu gering bari babacaan. Poho kana dahar, poho kana naon-naon. Hapunten salah. Sedengkeun Haji Marnadi diuk di kamar Aryati nungguan nu gering bari babacaan. Poho kana dahar, poho kana naon-naon bakat kumelang ka anak. Bada Isa jebul Suhama ngiringkeun Aki Jahidi. Buska imah gek diuk dina korsi. Teu dibere kasempetan keureuh langsung ku Haji Marnadi dipenta gawena. Nuhun enggal sumping pugu aya kasesah kuring teh. Itu si Nyai gering teu pugu pangjampekeun we Ki. Bari nunjuk ka Nyi Aryati nu keur ngaringkuk dina kasur. Aku naon mimikinya udang cek si Aki. Mumatak teu kanyahoan mimitina labuh henteu raheut henteu. Ima ujug-ujug kieu we. Nganu karasa ku kuring mah asa tiiseun di imah teh beda jeung biasana, ceuk Haji Marnadi. Jika tu minta cai asak herang. Pangnyokotkeun cai ina, Haji Mardani ditah ka pamajikanana. Nu dititah rada kaleket duludeung ka pawon sorangan. Tapi rek nyebut sieun teu wani, akhirna maksakeun ka pawon rurusuhan nyokot ci asak herang. Ari Aki Jahidi gawena melongkak kana keler nu dieusi hileud, tapi teu nanyakeun teu kitu teu kieu ukur mencrong bangun heran. Ari song cai asak gap ditampanan dideukeutkeun kana bahamna. Keur jem mapatkeun jampe pamake nu nenyokeun jampe. Taya nu wani nyoara. Harita ge para mitra. Tekung silila. Aki Jahidi rengse mapatkeun jampe. Sok gelas ditunda dina meja. Teu jauh tina keler. Tekanyahuan ujug-ujug cikikik si Aki seuri ngan sorak kawas nu kasurupan semu ngirung mata kukurayu.
Syukur aing teh keur tiris. Aya nu ngambihan. Rei bulu punuk Suhama Muridi. Kitu deui nyisainah jeung Nyim Haji Marnadi. Karasa ngarasa sieun jeung keung bulu punuk asa kanel. Ari Nyi Aryati nu tadina humarurung ngadak-ngadak cempe. Milu keung ngadenge nu ciciri hilang. Syukur. Gamitnya betah di dieu, hanyutkeun loba batu. Aya jojoan. Aki Jahidi seuri deui ngan aneh ongkos seuri tapi baeud. Beungeutna kawas nu manggih kareuwas. Haji Marnadi olohok bengong. Saeutik teu ngarti kana kajadian kitu. Naha Aki Jahidi bet jadi kitu peta. Da biasa mun ngajampe tara kitu tara pikareuwaseun. Ki sing eling istighfar pilaku eleh ku ata-ata kitu. Ulah kitu sing eling. Haji Marnadi ngelingan bari mencrong. Ngami marai aki. Lain Jahidi. Harna saha tu ye teh. Muanya mani mah. Muai apa enggak kami. Jeung teu kudu nyaho, pokona mah kami geus betah di dieu. Moga imah, moga matur. Syukur. Cek Aki Jahidi harita teh para mitra sadaya. Bari mencrong manehana teh bari bunceli tuluy luak lieu panon buburi lengan jiga nu kabeureuyan. Atuh puguh Haji Marnadi jeung anakna ngaharuleng saeutik ge teu ngarti kana omongan nu kedal tina bibir Aki Jahidi. Lila-lila Haji Marnadi sadar yen Aki Jahidi kasurupan katitihan ku arwah nu teu puguh. Ulah surup sumaning ka Aki Jahidi, kami butuh ku elmuna pikeun ngubaranana kami nu gering. Halik ningkah ulah rek betah di dieu. Nama kini tadi kami. Na kami mah geus betah di dieu. Atau aya nu ngambihan, aya nu mapageun. Nadina mah kami teh gabulusan ngajiisan. Mujijid bari ngahod-hod. Nah, atuh bet aya nu mapageun dibawa ka imah. Diasupkeun kana wadah. Hanyut. Leng Aki Marnadi ngahulang red ka anakna nu colohok bengong. Suhama bingung naha kumaha maksudna omongan Aki Jahidi. Lila-lila Suhama ngarti inget kana kajadian tadi. Bapak, palang siang. Hideut tadi Pak nu ciciakan di bibir. Meureun eta teh lain hideut samanea cing ilikan. Suhama ngareret kana keler ana brehkel geus kosong. Hideut hideung nu tadi aya di dinya geus teu aya teu kanyahoan ngilesna. Atuh Suhama colohok bengong mata simeuteun asa teu percaya kana tetenyoanana. Harita Haji Marnadi tuluy nyarita, "Kamana jiga nu eueuh geuning Suhama?" Cek bapana. "Nya Pak, teu aya hideut teh moncor kitu." "Wah, moncor ka mana eta turubna rapat keneh. Dibukakeun sugan ku maneh Ina." Haji Marnadi ngareret ka nyisaina. "Wantun sumpah abdi mah teu ngarampa-rampa acan. Boro-boro wantun mukakeun caket ge sieun." Nyisaina kekepehan teu ngaku. Da memang henteu rumasa. Kadenge nu seuri ti kamar Aryati. Ari Aki Jahidi buringa si janu reuwas tuluy ngusap beungeut bari istighfar pok ngomong jadi ngahega. "Ayah, tobat teu kiat Aki teh Jang Haji. Nya aya awak meuni nyeri jeung eungap. Tadi teh keur ngajampe si Nyai, nah atuh kalah katu inget kana naon-naon. Mana gelas teh?" Bari alak ili. "Har kumaha ieu teh ari Aki eling?" "Nya eling, nah kitu kunaon?" "Da tadi teh ciciri hilang jiga kunti. Ku abdi teh ditanya teu ngaku Aki Jahidi kalah ngacapru ka mana wae," ceuk Haji Marnadi. "Aduh, hampura we Jang Haji, Aki teh rumasa kajeter jajaten. Teu bisa melukeun bangsa dalemut ngan sidik di imah teh loba eusian geuning ayeuna teh.
loba semah nu teu dionang. Ting urang mana aki gitu kabeh ge gara aplikasieun. Cek Aki Jahidi bari ngusap beung. Da karasana arateul para mitra sadaya. Asa aya anu pating garayang. Be, kumaha atuh itu pun anak karunya. Nam urang tempo ka itu. Jung Aki Jahidi nangtung bus ka kamar Nyi Aryati. Sarerea nuturkeun komo Nyi Sainah mah teu wani tinggalin da teu kuat kusieun. Barang bus ka kamar kasampak nu gering keur ngalempre. Beungeut sepa ambekan kerep panon peureum. Ku Aki Jahidi dirampak tarangna karasa panas meuni nyongkap. Yu makasih bat lain ka sakit biasa Jang Haji. Ngan hanya ka aki teh sanggup ngubaran ilmu aki teh hanyap keneh. Teu mampu ngelehkeun semah nu datang. Semah di mana tuh Ki? Suhama penasaran. Aki gitu nyaho ngan jelas mah lain semah biasa. Ieu mah semah ti alam gaib nu kumpul di imah. Mun teu salah deuleuhan mah hampir jago 40 ieu teh. Hah? 40? Hih. Hileud bungkul bo ada tadi geus moal salah deui. Tangtu hileud bibir teh. Ih. Sieun teuing. Suhama ngabiriji deui. Bulu punduk ngadak-ngadak pating puringkak jajantung ratug hate sesebelakan bae. Hileud nu tadi dibawa ka imah kacipta bae malah asa ngagedean. Katempona teh kacipta buluna ririaban. Lempang utek-utekan lenyap hatena lumenyap. Gek diuk gigireun bapana tuurna nyoroncon. Kumaha tuh Ki? Haji Marnadi bingung. Kudu neangan anu sakti pokoknya mah. Kudu nyungsi pada kiai. Da aki mah rumaos teu bisa naon-naon teu wantun. Teu aki mah teu wantun. Be. Nah, saneh-aneh teuing ieu teh aya naon atuh sanyana teh. Tara-tara ti sasari bet kieu jeung deui. Tadi teh aya pengalaman aneh basa balik ti cai. Di dieu bet jadi leuweung, leungit leuweung breh kuburan ngajajar di bibir imah. Nah pertana naon atuh nya Ki? Nah nu jelas mah bertanya teu hade, hidup kudu hati-hati. Haji Marnadi gogodeg. Hatena jadi tagiwur rebet ret ka anakna nu anger ngalempre. Ret ka Suhama katara beungeutna pias. Nyi Sainah ngahuleng manehna mah teu milu nyarita. Aki, najan Aki geus boboleh ge ngaku eleh, tapi abdi teh butuh keneh ku tanaga Aki. Wayahna ulah wakamuli, pangjejerankeun di dieu ngara Aki rada regreg ngara abdina. Mangga Jang Haji mangga. Abdi bade abdas heula, bari tuluy ngaleos nu gering ditungguan ku Aki Jahidi jeung Suhama katut Nyi Sainah. Kaayaan beuki jempling. Kawan tugas peuting naker tatangga mah geus tali brasare can aya nu nyahoeun. Yen di imah Haji Marnadi aya kariweuh nu matak pikasieun. Sora gaang geus carang, sora jangkrik pating garerit. Patemalan jeung sora cihcir sakapeung sok aya cihcir nu disada. Ti kajauhan sora anjing pating cungungung namahan keueung. Harita Haji Marnadi abdas cain nyokot tina gentong. Geus kitu bus ka kamarna prak salat Isya husu naker. Rengse salat Isya terus salat sunat ditumbuk ku salat hajat. Daker wiridan meninggal lenggut. Batina manteng ka Allah nu maha kawasa. Brag-brug di para pating gelebrug raket. Brag-brig-brug sadaya nu lalun patan tina palupuh. Imah pating rarekot malah kadeng aya kenteng pating sorolok. Koceak aya nu ngajerit. Blig-blig sadaya nu lumpat di pipir imah. Aduh, tolong. Nyi Aryati ujug-ujug cengkat bari menta tulung. Suhama rikat ngadeuketan adina disangkeh bari ditanya. Tapi tengah jawab kalah buburi lengan jiga nu kabeureuyan. Aki Jahidi mapatkeun deui jampena najan geus puguh teu matih oge. Hantem dipapatkeun da eueuh deui nu sejen. Sedengkeun Nyi Sainah gawena rangrengha pranyu. Reuwas pacampur jeung keueung tapi aya rasa bungah nu nyelap dina batina da tujuanna ge kitu hayang ngaganggayong anak terena sina teu betaheun di imah. Para mitra kaum dahu. Barang keribut kitu breh aya hileud hideung ngarayap kana bilik teu jauh ti Nyi Aryati nu keur disangkeh ku Suhama. Kepeg Nyi Sainah ngarenjag manehna ge gila nenyo hileud mah meni ngabiriji. Ih, hileud. Cenah bari unur-unuran para mitra. Keduk bujurna kana bilik ari ngareret breh aya hileud hideung.
Sarua jeung nu tadi koceak celeng luncat ngajauhan bibiri gidigan bakat kusieun. Breh deui nu sejen jol hiji deui pating garayam dina bilik beuki lila beuki loba akhirna ngagebleg hideung minuhan bilik kamar. Ya Allah, ya Robi, ieu teh hileud naon? Aki tulungan ki, ceuk Suhama beungeutna pias. Adina ditangkep bisi kumaha onam Aki Jahidi ge gugup. Samar polah jeung samar rampa da jampena teu mati kalah kadatang pikasieun. Ujang, ayeuna mah ulang pindahkeun nu geuring teh. Sok pangku ka tengah imah ulah disimpen di kamar. Mangga Ki, bantuan Ki. Bi, pangamparkeun samak di tengah imah Bi. Nya ke. Nyi Sainah buru-buru kaluar ti kamar. Da geus teu kuat kusieun ginggiapeun nejo hileud nu ratusan mending ngagebleg dina bilik. Bar Nyi Sainah ngampar samak malah sakalian minahkeun kasur tinu kamar manehna. Bantal sayagi goledag nu gering digolerkeun dina kasur. Suhama ngahegak Aki Jahidi gogodeg, manehna kakara harita manggih kajadian nu aneh jiga kitu. Gurilap braibet ngadadak aya kilat ngabarasat meulah poekna peuting. Keleger sada gelap meuni beuneur, disusul ku guludug meuni ngaguru. Giuk angin paralak hujan atuh beuki keung we di imah teh. Bereg-bereg hujan gede menipating saleor. Kawas meunang nyicikeun ti langit, celak-celak di tengah imah bocor. Suhama jeung Nyi Sainah tangah neuteuk bilik nu baseuh kabocoran ku cai hujan. Heula langit para mitra ku bilik, antara pian ku bilik. Keur kitu torojol Haji Marna dibijil ti kamar paroman tetep alum bangun nguyung. Gek diuk digireun anakna nu gering panujueun pisan anakna dipindahkeun ka tengah imah teh. Aya naon deui tadi di kamar teh? Loba hileud Kang Haji. Hileud hideung meuni uyab. Nyi Sainah miheulaan ngajawab. Haji Marna dipanasaran tuluy nempok ka kamar ana breh teh. Taya naon-naon, taya hileud taya naon atuh ngahuleng siga nu loba kabingung. Gek diuk deui deukeut nu gering nu sejen jempring. Tungtungna sarerea teu sare sakarejep-kerejep acar. Ngemitan anu gering. Di luar hujan teraat tapi nu gede namah ngan sakedeun. Tuluy namah ngaririncik mata keung matak betaheun para lelembut meujeuna laliar bangsa siluman. Isukna kocapkeun para mitra pajar geus sibar ti beulah wetan. Manuk recet mapagkeun beurang jangjang peuting geus ngalingku. Kasurungkeun ku bijilna indung beurang. Brai-brai caang barasat panon poe medalnya angan buana cahayana sumirat kasakuliah jagat. Cikaracak nu ngagendang dina tungtung daun pating gurilap. Katojo ku panon poe isu, katenyona matak waas matak lucu ngan hanya kala sakedeung pisan. Ari sabab mega bodas nu kanal ti tebeh kulon, mapai kawetan kabawa ku angin mindingan sang surya nu karek bijil. Reup deui iuh malah akhirna mah cedeum nepi ka buri. Poe ge ngadak-ngadak angkeup berbawaha teh nu keung. Dasar ari keurna sok aya-aya we. Ceuk Suhama ka bapana nu ti sore can kungsi sare da melang kanu gering. Oh, na kumaha atunya? Poe ngadak-ngadak angkeup panon poe keur ukur bijil sajorelat, ceuk Haji Marna di bari ngalima. Hate bingung nu kudu kumaha nulungan anakna. Lantaran beuki beurang beuki parna teu daek dahar teu daek minum gawena kumarurung aduh-aduhan. Akibat tina kurang sare Suhama ge sirahna mimiti karasarieur. Panon karased awak nyareri lungse taya tangan pangawasa bet kawas nu dipupul bayu. Bapak abdi malieur Pak, pokna kanu jadi bapa. Bari mencetan tarang katara beungeutna pias da puguh tas capek. Tuluy kurang sare jawab pikiran kaweur tang tue ripu. Sare heula atuh ulah nyaring sarerea keun ari yatimah ku bapa. Ke urang pilih genti. Cek bapana tapi Suhama teu daekeun. Dah henteu ari tunduh mangan sirah karasa berat. Tapi kana mangsana sareupna kasakit Aryati tetep para mitra taya pisan rarepna. Haji Marna dibeuki bingung tuluy neang deui anu bisa nulungan ukur dibere cai herang roti inumkeun taya tapak-tapakna acan. Neangan harita teh anu sejen sarua bae ukur di jampe. Joa tukang urut diurut sabiasa tetep teu aya meningna tungtungna Haji Marna dibingung nu kudu kumaha ngubaranana. Poe kadua tisaprak bapana datang Suhama beuki parna. Nu tadina ukur lieu teh para mitra palipisan jadi nyeri.
Diuk lalanyung lempang jajari jegan tungtung nama bus ka kamarna goledag ngagoler. Tuluy teu bisa hudang deui kasakitna sarua jeung Aryati. Astagfirullahalazim. Iti aya naon atunya cek Haji Marnadi bari gogodeg. Bingung nu taya papadana lantaran adina can cager. Geus brek deui lanceukna palang siang isuk pageto bapana gering. Ari sabab tasnya bajauh jeung capek datang ka imah kurang sare beurang peuting ngagugulung nu gering. Memang dasar keur suwe para mitra. Kasusah tara kapalang ceuk paribasana katutuh. Poe katilu pasosore jebul Mang Madsori jeung Majid nyusul urusan anu kungsi ditepikeun. Kanyi Aryati tea. Sanggeus adu hareupan pok Haji Marnadi nanya, "Sisina rieun Mang Madsori daek ulin ka kuring. Aya naon kitu bari? Aya nu sapertos nu penting pisan?" Tuluy ngareret ka Majid. Nu baeud wae. Geus nyarita si Nyai. Madsori kalah kananya. Nyarita naon da can carita ongko gering deui. Can bisa bebas nyarita teu kuateun hudang-hudang acan, ceuk Mang Marnadi. Par, abah narita majag-jag balajag teu guna naon. Nyai tak geus tilu peuting nepi ka ayeuna teh jabati samemehna kungsi parna cenah. Ngan kuringna we keur eueuh. Aya naon atuh Mang meni rareuwas teuing? Haji Marnadi deg-degan hatena reuwas bisi aya itu jeung ieu. Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Darak-dak Madsori nyaritakeun maksudna sarua jeung nu dicaritakeun ka Aryati tea. Dina urusan wates sawah, barang cacap nu nyarita melinga jenghok Haji Marnadi. Lantaran asa teu rumasa boga masalah, tapi ayeuna bet aya nu ngagugat-gugat. Nah, teu salah alamat ieu teh Madsori. Henteu. Da teu gagabah kuring atuh salah alamat kumaha. Da pugu imah balena, pugu jujutanana, aya lacakna papaikeun, ceuk Madsori Daryana keur. Kieu Mang Madsori, urusan wates mah ulah nanyakeun ka kuring, tapi kudu langsung ka nu ngajuana bareto. Nyatana ka Haji Bakri. Da kuring mati anjeunna apaan jeung jejeg deui sakitu. Teu kurang teu leuwih. Nyamun leuwih onaman mah meureun moal salah deui tangtu sawajang Majid kacokot ku kuring. Nya tapi geus puguh nu jang Majid kurang, sedengkeun anu sejen teu kapanggih. Masing-masing jarai jeung kabogana. Contona nu bebetan tapal wates jeung Mang Sukri kabeh 80 bata. Ana diukur jejeg pisan meni ceples. Nu kulon nya kitu keneh dikaler bener iwati wates Ki Haji we ngai saeutik. Teu pira ngan 20 bata. Lain teu pira sakitu mah lain atuh. Loba teh Madsori. Nyamun ukur sababaraha mah kaharti bisa bae kasarempet. Tapi ari sakitu mah mustahil da kuring ge meuli teh make pangurus. Haji Marnadi tetep teu narima. Da sainget manehna jual beuli apik make aya saksi sagala rupa. Wah, ari Ki Haji ulah sok ngaku bener ti heula tuh. Can puguh teh piraku ku Ki Haji teu kapikir. Kikituan teh haram hukumna. Mataknya disiksa di alam kubur. Malah cek beja mah mun jalma keur hirupna sok nyedak-nyedak wates batur. Engkeun di alam kubur bakal digencet ku bumi. Nepi ka merejel bijil peujit. Na teu sieun kitu, ceuk Madsori bari muncerang. Kawas geus boga kayakinan yen Haji Marnadi nu salah. Nah, make jeung wani ngadalil sagala. Da kuring nyaho urusan batal haram. Teu kudu dipapatahan kuring mah leuwih sieun ku urusan kitu teh. Leuwih paur leuwih sieun ku manusia. Ye, lain sieun ku manusia tapi sieun ku Allah kuring mah. Teu rek gituan Madsori. Arinya mah kuring nu salah nyampe wae cokot deui tapi kudu bukti heula kasalahanana. Kuring ge moal nyerahkeun kitu wae. Haji Marnadi muncereng. Ieu ari Ki Haji pan geus puguh bukti. Dari kumaha deui ngabuktikeunana? Bukti ceuk saha? Ceuk Jang Majid saksina kuring. Madsori nepak dada. Oh kieu we ayeuna mah Madsori. Duit moal wakawere kuring teh tanahnya kitu keneh da geus kabeuli ku kuring. Mun Jang Majid keukeuh peuteukeuh hayang tanah atawa keukeuh peuteukeuh ngagugat ka kuring ulah ku cara kieu. Yu urang musyawarah di balai desa. Atawa di dieu ngan kudu mariung ka hiji kuring pribadi. Kadua Jang Majid, katiluna Haji Bakri. Kaopatna pakuwu ti pihak pangurus jeung Mang Madsori ti pihak saksi.
tangke dina seusehanana badami kuring rek narima saksi. Rek narik saksi sababasa meuli eta sawah aya saksina, polisi saksina. Ditambah kutua kampung jeung nu diganti ku Ki Aksaan. Jadi kitu kieuna kumaha ceuk hasilkeun ke babadamian. Babala gempagan mun bener-bener kuring ngarawatan barang Jang Majid, top cokot sakitu. Tapi lamun terbukti wayahna ulah ngarep-ngarep. Kuring mangabugulung barang batur mung. Dihewag samana-mana teu hayang, kitu we Jang Majid. Ceuk Haji Marnadi. Bari ngareret ka Majid. Nu kita tadi baeud wae da geus masrahkeun sagemlengna ka Madsori pikeun ngomongna. Haji, name kudu riwangan deui pan geus puguh aya buktina. Yen barang kuring teh ayana di Haji, jelas yakin bener. Ceuk Majid tandes. Nya. Eta ge bener ngan karek bener ceuk Ujang Unggul. Sedengkeun ari disebut bener teh kudu bener ceuk pribadi, bener ceuk pamarentah, bener ceuk agama. Jadi bebeneran teh kudu karasa ku sararea. Oge kudu diaku ku balarea, karek bener. Ari bener ceuk Ujang Unggul mah teu kaci atuh. Ceuk Haji Marnadi. Mamang, Majid ngareret ka Madsori. Kieu mah Haji. Nagis yakin moal mayar? Waktosna ka bujeng CF di Paramitra. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan mangga wilujeng kantun bae kasadayana. Promos.